Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أمر ربي بالقسط قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين إنه لا يحب المسرفين بسم الله الرحمن الرحيم قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون
innahu la yuhibbul musrifin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amara rabbi bil qist. Ya Allah Qul bejakeun banyak kasih Muhammad amara perintah keun saha rabbi bil qisti kalawan bener bil adli kalawan adil tegasna. Bejakeun Allah mah teu merintahkeun kana fahsya kana goreng Allah mah merintahkeun kana bener. Wa aqimu wujuhakum qala amsiku wa aqimu. Tadi Allah teh merintahkeun kana bener maka kudu balener aranjeun kabeh wa aqimu jeung kudu ngadegkeun aranjeun kabeh nya ngadegkeun wujuhakum kana raraya aranjeun kabeh lillahi kata Allah inda kulli masjidin dina setiap sholat akhlisu lahu sujudahu. Tegasna sing bener sing anceuk pancet padekeun jiwa raga anjeun setiap sholat teh setiap ibadah sing ikhlas unggul bersih karena Gusti Allah. Parentah Gusti Allah mah kitu. Lain ayo kalau kamu terang Ka'bah baca tahiyat ya banyak mah berhala ongko lah ayat 330 berhala sakulingeun Ka'bah teh itu 250 loba ya dari nyembah ka berhala ongko keun parentah Gusti Allah sok sing bener sing unggul karena Gusti Allah ibadah kabar. Wad'uhu mukhlishina lahu-d-din. Wad'uhu jeung kudu ngadoa kudu geura ibadah haranjeun kabeh ka Gusti Allah mukhlishina bariana ngabersihkeun kabeh lahu ka Gusti Allah artina kana panyembah kana agama wa nasyirki tina syirik. Itu ibadah sing murni sing bersih kungkul karena Gusti Allah. Kama bada'akum ta'uduna kama bada'a sakumaha perkara bada'a anu ngamimitian Gusti Allah kum kaaranjeun kabeh ya sakumaha Allah mimiti nyieun aranjeun kabeh anu padahal tadina teu jadi naon-naon ya tadi nama naon-naon eueuh tadi teh nya ku Gusti Allah diayakeun ta'uduna maka bakal baralik deui aranjeun kabeh aya itu tegasna bakal ngahirupkeun Gusti Allah kum ka aranjeun kabeh ayaan barianan harirup ke dina poe kiamat. Tadina teu naon-naon tadina teu eueuh nya jaman teh terus ai bibit mah geus aya di keur Nabi Adam oge ya di jelema zaman ayeuna datang ka poe kiamat teh geus aya di Nabi Adam. Terus kadang dibijilkeunana tah dibijilkeunana terus nuntutkan ku Gusti Allah diatur sieu mah kaluar ti zaman ieu di gambar kasan si ieu terus jalur ka dieu engke diteundan dina rahim ieu jadi bae tadi mah kitu naon-naon jadi jelema geus jelema bae dikubur eueuh deui tangke teh bakal dibalikeun deui sakumaha nalika Allah ngamimitian ngayakeun jelema da urang teh tadina eueuh jadi aya engke teh geus eueuh teh bakal diayakeun deui dina poe kiamat. Moal laksana geus eueuh jadi aya deui hirup deui. Nu tadina eueuh jadi aya ge. Bisa. Secara logika urang komo anu tadina geus aya diayakeun deui. Kan ka Gusti Allah mah eueuh komo cetek duana naon.
Fariqon hada wa fariqon haqqan 'alaihimud dhalalah. Fariqon kasebagian ti aranjeun kabeh hada maparin hidayah Gusti Allah nuluhkeun Gusti Allah. Wa fariqon jeung kasebagian teh haqqan nyata 'alaihim kayeun sebagian naon al-dhalalah tu kasasaran. Jelema teh henteu bisa jalurkeun ku Gusti Allah teh. Ieu mah dibere pituduh, ieu mah sasar. Ieu mah menang pituduhna saware-saware. Nu ieu mah dibere pituduh tapi melenceng bae aya kitunya. Jadi meureun lamun skenario nama geus diatur tarinanya. Jelema teh geus dituduhkeun ya nu bener mah dia tapi ngareot bae. Jeung lolobana kitu. Ya. Lolobana kitu, ieu jelema nu tara salat oge mun ditanya teh mun dah nyaho bahwa kuduna mah salat. Jelema nu maling mun ditanya nyaho kuduna mah ulah maling. Ya, nyaho salah ulah disulutan oge. Jadi dibere hidayah, dibere pituduh ku Gusti Allah tapi eta pituduh teh teu dituturkeun. Lolobana jelema teh kitu. Ya. Loba jelema teh kitu. Nu dibere pituduh oge ku Gusti Allah. Komo anu teu dibere pituduh golongan jalma kafir macam geus sasar gila-gila. Innahum muttakhadus syayatin awliya min dunillah. Jalma nu sasarna eta mah innahum saestuna ari jalma sebagian jelema anu nu nyata sasar itu mah ittakhadhu asyayatin awliya. Ngajadikeun setan sebagai asi-asihan batu, dijadikeun batur hirup setan teh. Jurig teh. Jadi hirupna teh jeung jurig. Jeung jurig nuturkeun bae pangajak jurig mantap hirup lagi siga jurig Jadi jongkong. Mendu nila sabya Gusti Allah. Lain nuturkeun aturan Gusti Allah nya kitu bae dihaliwan ku jurig. Nya keur hawa nafsu kadinya bae dihayuan bisa ku jurig deui jang. Wa yasabuna anam muhtadun dina pikiran maranehana nama justru eta nu bener teh kitu. Padahal mah eta mah berdasarkan hawa nafsu didorong ku jurig ku setan. Dahirna balinya setan ibadah kalian Gusti Allah. Terutama kerjaritakeun ieu zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah sakarang dewek. Ibadah karena patekong nya patekong masing-masing itu jangan nyembah teboga jenjengnya sa nya patekong sa sakayemna sa bisa aya anu ieu teh bunghar bari jeung nyaan barang dia bisa ku emas nya lapis emas anu ku perak anu ku kayu bahkan aya anu ku roti sagala. Eta Sayyidina Umar lamun keur tawaf teh sok ceurik bari seurik. Ani ceurik tapi seurik. Intinya eta teh nyeung ceurikan diri sorangan, nyeung seurikeun diri sorangan. Ditanya ku sahabat teh sejen nah atuh aning ceurik ya teh ceurik teh kuring teh nyeung ceurikan diri baheula belenggu pisan aing teh nyembah kana kateko. Itunya ai hayang seurikna uing mah cenah pateko tina roti. Geus disembah teh dalam dihakan pateko bener. Itu sedina loba kitu jadi. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ya bani Adam wahai umat Nabi Adam khudhu ngalaparan jeung kabeh zinatakum kana
Bapak saranjeun kabeh mayasturu Allah takut karena pakaian itunya sok gerak pakai baju tidak kuli masjid dina setiap sholat ayeuna sholat wa tawaf baik sholat baik tawaf angger kudu nutupan orang teu sah sholatna teu sah tawafna lamun dina kaayaan situasi kondisi nu normal lamun teu nutupan orang perintah anjang wakulu wasyrobu masyitu wakulu dan sok gerak ngadahar aranjeun kabeh wasyrobu jeung maninum aranjeun kabeh masyitu sakarat aranjeun kabeh ngan 200.000 ulah ngaliwat batas koprek ngahakan naon bae cara model kumaha bae asal dijaga batasan-batasan anu geus ditetepkeun ku Gusti nu diharamkeun mah ku Gusti Allah ulah dihakan kok rek ngahakan naon bae oge jadi sakabeh perkara dahareun ieu hukum asalna halal terkecuali anu aya aturan haram di Gusti jadi lamun eueuh aturanna nah ieu halal tah haram itunya geus halal nu haram mah khusus anu diharamkeun ku Gusti lamun nu teu diharamkeun ku Gusti Allah berarti halal henteu kudu neangan dalil halalna da ku Gusti Allah teu dihalalkeun di kabeh oge halal terkecuali ieu tah tambah diharamkeun ku Gusti eta hakanan bengen naon bae oge itu 200.000 ulah melibati batasan-batasan anu Gusti innahu la yuhibbul muslimin dan Gusti Allah teu mikademan mikabendu aja